Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Arin Salsabila di kelas 8A. Langkung tipayun urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadayana. Teu hilap salawat sinaran salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru anu dipika hormat sareng rencangan anu dipika cinta, dina waktos ieu SIM abdi bade ngadugikeun hiji biantara anu temana ngeunaan bahaya rokok. Sapertos anu sering ku urang tinggal, ayeuna seueur di balarea masyarakat anu henteu tiasa lesot kanu kagumantungan rokok. Sanes bapak-bapak hungkul nanging oge rumaja, nu langkung parah mah deui dugi ka murang kalih. Zaman ayeuna barudak leutik oge atos mikawanoh nu ngaranna rokok. Duh katerang ti mana meureun jika kawas henteu paduli kana macam-macam penyakit nu matak nyieun picilakaeun kanggo kasehatan sarta hirup maranehna engkina. Kanggo pelajar, ngarokok tiasa oge disebabkeun ku jalan faktor lingkungan. Contona manehna ngarasa isin ku baturna lamun salirana henteu ngarokok. Ku kituna anjeunna oge ngasaan rokok dugi ka akhirna malik kacanduan. Hadirin sadayana anu ku SIM kuring dipika hormat, rokok teh kalebet kana zat adiktif nu margi tiasa menyebabkeun adiksi atanapi nyieun katagihan sareng dependensi nyaeta kagumantungan kanggo jalmi anu ngisepna. Sabatang rokok tiasa ngandung kirang langkung 4.000 rupi bahan kimia anu matak nyieun picilakaeun. 400 di antawisna racun, sedengkeun 40 liana tiasa nyebabkeun kanker. Salian eta rokok ngahasilkeun haseup anu ngandung sagarupi zat kimia nyaeta nikotin sareng tar. Dina wanci rokok diisep, tar kalebet ka jero paru-paru, zat ieu tiasa ngendap. Sok katingali geuningan ari jalmi anu sering ngarokok mah waosna sok rada coklat. Tah kitu oge saluran pernapasan sareng paru-paru engkina. Salian ti eta rokok seueur mipiboga zat-zat kimia liana. Nyesep haseup rokok sami wae perkawisna sareng ngasupkeun racun ka jero awak urang. Seueur kalintang penyakit anu disebabkeun tina haseup rokok. Kabiasaan ngarokok sanes wae ngaganggu si tukang ngarokok, nanging oge ngaganggu kana ka jami-jami di sakurilingna. Kumargi kitu para saderek sakantenan utamina urang para pelajar, rumaja sadayana hayu urang ngamimitian ti ayeuna keneh kedah silih ngabantosan kanggo nganasehatan jalmi anu sok biasa ngarokok. Sae eta diri urang sorangan atanapi jalmi-jalmi di sekitaran urang. Sabab kepedulian urang tiasa nyalametkeun seueur pihak. Mangga para hadirin sekalian sakitu bae biantara ti SIM abdi, mugia urang sadaya leuwih sadar kana bahaya rokok. Ulah dugi ka rokok ngarenggut nyawa jalmi-jalmi nu urang dipika nyaah. Luhur perhatian sareng waktosna abdi ucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.